Assalamualaikum Sampurasun pemirsa sadayana, Wilujeng Sumping di Kocak Channel, tempat dimana cerita-cerita dongeng Sunda sarang konten-konten ngacapruk Sunda. Mugia dongeng sarang konten di Kocak Channel tiasa ngahibur para mitra sadayana sarang janten ubar pangbebrah manah para mitra sadayana. Upami para mitra sadayana resep kana isi konten Kocak Channel, tong hilap pikeun subscribe sareng like video ieu. Kocak Channel bakal terus ngahadirkeun hiburan Sunda kangge ngahibur para mitra sadayana. Hayu urang jaga jeung lestarikeun warisan budaya Sunda. Hatur nuhun pamirsa sadayana, wilujeng ngadangukeun. LDR atau Long Distance Relationship atau bahasa Indonesianya hubungan jarak jauh atau bahasa Arabnya علاقة طويلة المسافة atau bahasa Spanyolnya Relación de larga distancia. atau bahasa Jepangnya 長い距離の関係 atau bahasa Sundanya geus neangan nu deukeut goblok siga nu eueuh deui adalah hubungan yang membuat rindu semakin menggebu. Tapi jelema nu LDR-an nyaeta jelema anu dikuatkeun hatena, diteguhkeun pendirianana jeung ditarima iman Islamna. Amin, amin, amin. LDR-an itu teu sagampang manaskeun motor. Kadang jenuh, kadang curiga, kadang pesimis ka hubunganana, bisa kuat atawa henteu ngajalananana. Selain butuh sabar, LDR oge butuh saling percaya. Butuh duit oge sih. Soalna rindu itu berat, men. Kita butuh lebih banyak energi. Nahan rindu teu bisa katahan ku sangu sapiring. Komo mun deungeuna bari jeung kurupuk hungkul mah. Komo deui nahan rinduna bari dicarekan ku si mamah pedah lemari baju aut-autan eusina. Urang apal pasti berat pisan. LDR itu harus diuji kesabarannya. Harus lebih sabar dari tukang cuanki nu nungguan mangkok. Harus lebih sabar dari pelangi yang menunggu hujan reda di ujung senja. Harus lebih sabar dari si Haci yang mencari ibunya. Kalian tahu nggak si Haci yang lagunya teh kayak gini nih? Mama, Mama, di manakah kau berada? Mama, ingin sekali ku bertemu. Haci anak yang berbatang kara pergi mencari ibunya. Nah, jadi si Haci teh lebah sebatang kara. Dia teh sok dijahatan pas berpetualang mencari ibunya. Semua ceritanya teh pika sediheun sia asli. Aku ge nepikeun kaceuri ka si mamah. Nepikeun ka menta dipangmeulikeun Tamiya biar repeh gara-gara nonton si Haci eta teh. Nah, itu jalmungkeun si Haci. Cenah mah LDR adalah jomblo anu dihaluskeun kalimatna. Padahal masih beda. LDR-nya LDR, jomblonya jomblo. Meskipun sarua sih. LDR-an sering ngerasa sepi. Malam mingguan teu bisa bareng, teu bisa dahar bareng, teu bisa balanja bareng. Mun gering eueuh nu ngalongok, teu bisa diajak ulin ka imah. Nah, aya sasarua kabeh ciri-ciri LDR jeung jomblo teh. Pokona beda we LDR jeung jomblo mah.
Percaya we ka orang, ame dituluykeun dia caritana. LDRan mah hubungan anu hina, malah ngajauhkeun urang ti hal-hal anu dilarang ku bumega. Nya contona patincak-tincak sirah, pausap-usap beheung make arit, pacolok-colok panon. Pokona LDRan mah barokah dan lebih mendekatkan diri kepada lagu-lagu Ridho Roma. Nah, buat kalian yang lagi LDRan, keep strong we bro. Kuncinya hanya saling percaya dan menjaga komitmen awal kalian. Intens komunikasi tapi ulah kaleuwihan teuing, bisi bakal gancang rasa jenuh. Atur-atur we lah, da geus gerde ieu. Batalkeun we. Omat, batalkeun. Beda jeung diputuskeun. Mun dibatalkeun mah si eta keasup mantan maneh. Buat kalian yang pernah LDRan tapi gagal, ya udah we bae, asal ulah gagal ginjal. Dan buat kalian yang jomblo, teboga gebetan, teboga duit, loba hutang, paket BB harian, eta oge paket gaul, bari jeung nyekilan unggal poe tapi teu hasil-hasil. Ah, teuing lah. Pokona tips ti urang masih sarewe nepi ka malam takbir, sugan we menang hidayah. Amin, amin, amin. Dan terakhir buat kalian yang LDRan, ada pepatah mengatakan LDR itu terpisah, tapi bukan untuk berpisah.